Rupa-rupa nama dina kertek hati abah. Bari kaya nu datang ieu ka dieu rupa nama. Beda ieu kanu angen geus ratuk tutunggulan ieu. Wah. Anu sok jadi batu ka bade. Wah, rupa-rupa narek aja semak. Bah, kebenaran sahabat saya. Bah, Mangga, wah, geuningnyaaan kakarek ge beres. Abah teh nyaritakeun bakal aya tamu. Alah, kebeneran atuh geuningan ini nyaan. jauh geuning bah, jauh teh. Jauh oge ka abah mah jang, kajen naik helikopter ge di tareangan abah mah geus moyan. Ayo teh bah tirta teh. Nya, geus teu bireuk ka mana-mana ka abah mah. Nu hoyongna naon oge. Laksana ka piduriat. Teu aya nu bolai. Kabeh hayangna naon oge diijabah anu atos-atos mah. Bah capek cangkel ieu. Tumpang Ada, jauh. eta tuh. Urang gotong bangku urang di dia tiis jang ya. Di dia ngobrol apa? Ayo gotong. Ayo. Ayo, di dia mah tiis ya. Kayak nyawang sawah abah ya nu lega lah. Oh, metis. Bari genah ya jang. Tok jang kabelah ditu. Tiis bah. Nah, bari ningali sawah ya kuntur yang pan tuh. Maracokan gaang berenang. Itu sawah abah lain bah. Lain. Itu sedang abah mah ngangon mun cara sapi mah. Apa juga ya bah? Sok. Tinggal gejlok. Kurang kan itu. Oh, genah berarti mun jang. Lah, urang ieu yo. Lah jadi hayang sare bah. Oke, apa orang tadi tidak membawaan ya tak baca ya. Bener si abah tiis ya genahan di tiis sawah kieu. Pengen betah sendiri si abah. Tah dari abah mah gaduhna ge di leuweung kieu pakaya teh ngan cau we jeung pisang dua rupanya tak. Oh, kabogosna dan nu ayana ieu jang tah. Ai cau teh pisangkeun lain bah. Ngaloot tah ada abah mah. Kebeneran eta cai teh tadi teh kacanak bade syuting teh di abah teh da nyata. Gomper da tara maklum biasana tara rame. Efek teh ayeuna teh arek rame cenah jak. Sok kadinya. Ieu teh cau teh cairna nya. Oh, hakan gelasna. Ya kumaha atuh. Abah mah dorit. Nah, ujang teh di mana teh ayeuna teh dongkap ka abah teh jeung palain naon maksudna gitu. Ka abah beli aya kahayang naon gitu. Cita-cita rencana ka abah ka dieu teh jelaskeun ka abah nu jelas. Geus pasti atuh bah. Pagna abi jauh-jauh ngajug-jug ka patempatan abah teh pasti aya maksud sareng tujuan. Nuhun terus Da nguping kabar cenah teh abah teh geus kasohor, geus moyan lah. abah mah lain moyan deui moe moal poe ge. Aduh, dia digadelan. Moyan cenah kitu batak abdi penasaran. Aya nu nuduhkeun cenah. Ya. Aya kedah ditu cenah orang anu tiasaan atau nu bisa. Sor dah. Namina teh bah tirta Abah. gitu. Nya abdi teh ka dieu ngajug-jug jauh-jauh oge. Nya sok atuh maksud jeung tujuan teh jelaskeun ka abah. Ulah diding-ding kelir cenang siloka. Kahayang mun hayang-hayang naon, lamun tujuan hayang naon. Sok bejakeun ka abah, mudah-mudahan ku abah bisa kajian, katoong tina gambar rupian abah, dina batin abah, kahayang ujang naon wae gitu. Anu jelas teh mah bah. Abdi teh hayang cau, kabdi teh ningali Oh, cau. sok we tah cau da. Caina mah da bisi hayang nginum kabeuheulan cipancuran aku siahakan da. Astagfirullahaladzim eta si abah. Abah ge sok cikotakan we nya. Bah ditapi cauna. Nya sok. Sok tong kabeh jeung kede deui, lah nek dijual. Dan sabade nu sejen. Oh, cau mau Hayang dia dia mah. mah. Nyokot atuh ka ditu tuh. Dangan semana ngajiat eta teh cai teh pancuran sejarah katuna teh eta teh. Nah naon oge bidadari teh lamun buri teh di dinya teh sing perweng loba. Mun buri teh lamun udeung malam Jumat teh. Ari cai eta bisa diinum gitu Eta kan? teh pancuran kahuripan ya. Segala rupa teh dipandian heula di dinya lamun awewe yang deket jodoh ge. Lamun awewe tasmani di dinya langsung nolok tok eta teh. Bener eta mah cai eta mah banding ku tiis. Mana non diinum bah? Moal di Apa dituna tanggung jawab lamun uing teh. Eta teh cai teh di dituna oge sepi teh ngongku moal naon jang. Nya bah hari salares namanya bita hayang kos batur lah gitu.
mun cara rezeki teh hayang dilancarkeun rezeki, hayang dibabarikeun usaha. Mohon Tapi milik rezeki jeung kuring teh kabita bah. Ku zaman ayeuna geuning barudak ngora. nya. Zaman naon di YouTube kitu. Eta teh rame jang. Heeh, uing teh hayang Oh, gampang jang kos itu mah da. Urang tarik sugan boga menang rezeki dina ladang YouTube kaos batur geuning batur membeli kos. Geuningan bekan jadi balaleungar. Dijabah batur ge loba nu meledos tenang. Geus. Kawidang mencara penyakit teh mah roromeheun nu kitu mah ka abah mah kecil. Tibang hayang gitu mah. Sebab abah mah geus kawilang geus. Mancanagara geus moyan abah mah. Abi ge nguping terang. Tapi ka ayeuna ge eta teh nu sarukses teh datang ka abah mah. Suka kunaon mah Wah, itu ulah tapi ka kitu. Ulah tapi ka kitu ja. Rezeki teh engke dibatas lamun kitu mah kos batur. Ayeuna ge areueuh datang deui padahal mah gararaga saganun meuli kareta, helikopter bari jeung marurag oge. Teu karapok da loba duit pan gara-gara abah yo gagah. Sakti abah. Abah Tirta teh geus moyan segala rupa ge. Moyan. Oke banyak nyerak cai heula yo. Yang Sok kade. Bismillah heula nyuk cai teh. Duh, aing beakeun ya hayang neureuy cau ya ku sema ya. Madeluk wae ngeunah meureun da teu meuli. Kirang bara ka abah babawaan mah ya akan cau lah ya. Bade ngeunah cu amon. Ayo jang, buru-buru saina jang. Jika buru-burit. Jang mangkading jauh di kota. yang lain, Bah. Benang diinum ya, Pak. Oh, nah, kayak orang jampe heula cicing heula. Orang jampe heula sok lalawor. Bismillah. Mudah-mudahan ya sama abah teh. Maksud tujuanana anu tangtu sing ngelaksana kapeduriat, sing diijabah ka hayang naon wae, usaha tina bidang naon wae. Oge zaman ayeuna kabawakeun cenah ku batur usum YouTube ieu budak teh hayang moyan, hayang rame, hayang tenar. Loba surbekna, surbekna jang. Amin. Sarbek. Oh, subsidi lain. Bener, Suberek. oh pokoknya eta walah nya. Sing loba penonton aya, urang jiat ku abah dina cai ieu ku jalan cai. Bismillahirrahmanirrahim. Cut untuk. Buru geuning. Aduh, basuh nyaan ka abah ieu. Aduh, berarti eta tadi ijabah lamun keplok teh. Terus kudu kumaha tuh, Bah? Ayeuna urang wing teh. Oh, pan ayeuna mah kieu ya. Cai cai ujang minum, urang jampean heula ya. Minum. Bismillah. Tah ayeuna geus nginum mah ku abah ujang bakal dirajah wayahna tiris-tiris ya kudu mani di pancuran pusaka. Sanajan itu, Bah. Eta pancuran pusaka ulah lalawora teh. Sanajan dikirangna cai sepiteng teh lain sepiteng cubluk paranti ngawaduk. Ade sepiteng teh lamun urang ngesepi teh supaya dientengkeun mani di pancuran pusaka abah. Cemar ditinggalian ge Amin. kacang. Amin. Tah gitu mentakna wayahna sok mani heula ujang ayeuna. Nya mah enggak siap. Siap. Siap-siap mani wayahna we lamun hayang gagah mah. Diciat ge ku abah di ditu. Bade di ruruan ku Abah. Moal kayak abah mengajian make ilmu. Bade di ruruan coba anak kakina. Kayak boga ajian rawa bogo abah. Ampuh. Aji rawa bogo mah. Tuh, mani ralaan. Oke, Bah. Ku abah orang jian. Laan baju. Buka bajuna. Buka, atuh kumaha teh kebaselan kita ngomong. Carana ge buka. Buka, mau aya sasadi dia mah, tenang abah hungkul. Era-era tibang putut jamrongan abah mah komo boga panjang abah mah. Terus Abah. Sok, tongong. Banjur tah tongong. Sangkar jalatuna. Iwir-iwir tina gawir mulem sikinan kaki eueuh hiji meureun tutung. Sing tutung anu ararepesna ku pangawasa abah. Sing dijaga diriksa ieu kahayangna sing didatangkeun.
rezeki sing dibabarikeun di kidu sing rabul di kulon sing mongkoy di kaler sing geger di wetan sing datang ieu budak sing jaya sing gagah pulang oh ya Tiris bah. oh di baju deui geus ayo nah, alhamdulillah lancar ayeuna mah ujang bere cai geus ku abah Nuhun bah. mani geus ku abah berarti meureun tinggal amplok encan meureun ka abahnya ade poho ya yang Moal bah. oh bisi abah mah lain hayang dibayar abah mah ngarep-ngarep gitu Moal bikin mana lapung bah. aya gitu ge itu aya mah nya kudu mawa naonan jauh-jauh ka abah teh mere duit mah tah ayeuna mah Mudah-mudahan lancar. amin pasti dijabah jang Doa-doa abah dijabah, dikabulkeun. Insyaallah abdi teh ka dieu deui. Jung, ayeuna mah ulah simpang-simpang di jalan langsung ka rumah ujang. Balik kana tujuannya. Baru aya dina pekolan mah kudu nyimpang, Bah. Ulah mun bisa mah tabrak we teh keboge. Ya ai daek mah. Geus kitu enak. Abah mah nya tong supang simpang. Oh, hampura we abah mah sok loba heureuy gitu abah mah simpang sieur teh jeung heureuy da teu rame mun teu heureuy. Oh, Jung, geus ayeuna mah Bang. Itu ulah we nya. Oh, nuna teh banyak. Sawaduna ya. Gatos burit ya teh lah. Nya mah aya eta kumaha? Amplok teh aja. Astagfirullahaladzim bila deui. Ya. Tapi punten ya nya. Apa mah lain heureuy gitu saten. Oh nya. Tapi ya. Serius. Sautik teu can gajian ya. Oh nuhun atuh. Mah Bah. Nya mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jung. Wah, geus balik ieu budak teh yeuh, saya mah teh yeuh. Amplokna ipis ieu digandeng gede ipis kieu mah biasana mah da. Tah, tempo we panasaran. Astagfirullahaladzim, ya urang kota mere duit 5.000 perak ge lecet. Lain di panian dibere cau geus teu imang cau geus 7.000 eta teh mau dipisang ge. Hah, dasar heuna kituna meureun rezeki abang geus kieu mah. Kituna ge da aing ngajampena ge teu nyaan ieu. Jelemaana we dasar eta mah. Oh, kanyaho ah. Ngeus bae lah. Hayang gagah loba duit ka aing.